Drama si Neng. Banyak. Meni babacak wae nya buruan teh. Teu anggeus-anggeus ieu teh. Mama, naon? Jadi kieu nya mah, Neng teh kan aya tugas dari sekolah, nah dititah membawa tanaman. Bawa we ieu eta teh mau tanaman mah ye. Alus suara lagi beureum. Ih, lain nu kitu atuh. Bungana teh anu mekar. Apaan ieu ge mekar atuh bungana teu kadeuleu ku sia eta teh. Ih, bejaan teh lain anu kitu. Anu gambarna teh warna emping, tapi aya bintik-bintikan kitu. Heueuh nu kumaha atuh eta teh da mama teu apal ah. Kira geranya Neng cokot lah aya gambarna dari nu HP. Sok anggar budak etanya ada tugas teh sok tara paruguh pisan. Nah mah, ieu gambarna. Mana cek ningali ka deui Indung? Ieu, Kembangna naon ari eta? Ini juga bool. teuing atuh da pagurna lagi nih tah bunga nu kitu, cenah ngomong teh bunga langka eta teh. Teuing nih tak rapal kembang naon kitu. Ih, aduh Neng kumaha atung ke tugasna. Bawa we atuh tanggal gedang tah nu aya meni nenengan bunga bool di mana ayana ari nu kitu? Beneran kete Neng teh ngerjakeun tugas mah di setrap. Ari di setrap mata kalau ku tanggal gedang kadenya lah. Meni sok malinaan guru maneh mah meni tugasnya suka rarese gitu. Kita ngegubuk bunga bool. Di mana enak bool hungkul eueuh bunga nama ah. Ini lebih motor gini, eta gitu di rumah si Neng. Neng. Tuh si Jasmine nyamber tuh. Ya sebentar Min, Mama minta duit. Duit wae siapa pagawean teh? Atuh Mama Neng minta duit, yang jajan sebelah. Yuh duit. Yeay menipelit Kurniawan kamu dicarikan pasti kamu geus minta duitnya tapi tuh dibere. Iya, tapi bae we ketang pan Neng mah geus nyokot duitna 10.000 tina dompet. Ayo min orang ieu bisa sadareun. Dasar si Neng mah panjang leungeun. Mama Neng. Naon Bu Haji ah meni eueuh Mama Neng nage. Meni suka bercanda eta teh Mama Neng. Dek naon ke Bu Haji? Ibu Haji mah dek ninggali Mama Neng we. Bisi dek minta cai doa. Apanan Ibu Haji mah karek balik umroh. Umrohna naon atuh Bu Haji? Kaajaban mah teu dihitung umroh atuh eta mah. Tamasya ngaranna ge. Menyo. Kernaon di dinya Mama Neng? Bunda, biasa we ieu kebersihan buruan, berjing teu bersih-bersih. Naon? Aya gorengan Mama Neng. We ya ka dieu. Siap Bunda, ya Ibu Haji kadinya. Nu ditawarana saha nu nyamperkeun saha? Dasar haji burung. Mana Bunda gorenganna? Menyo, itu bae aku Bu Haji. Mama Neng, atuh dah sok telat Mama Neng mah jadi we gorengan bae aku Ibu Haji. Dasar eta mah jerewok. Jasmine kamu naon ngajak aku ka dieu? Adek neangan kembang teh ari kamu. Oh, neangan bunga, tapi kemarin si Ica dipanggil ku BK kunaonnya? Apanan si Ica teh kapanggil bobogohan ari kamu? Heeh nya. Cek saha ari kamu? Apanan aku oge dipanggil BK pada bawa liftin. Meni centil pisan kamu mau mawa liftin ke sekolah, tapi si Ica polos-polos gitu maknya bobogohan Min. Apanan si Ica teh ya pernah ngajak aku buat nganter bobogohan, terus cina Jasmine anterin aku bobogohan ya, nanti sama aku dikasih cipuk. Terus kok kamu diantarkeun teu Min? Ya henteu lah, di aku mah teu bagi cibuk, aku mah sukanya juga ciwang. Tapi lamun dibere ciwang mah kamu mau? Ya mau lah. Ari diburuhan cipuk embung, kamu mah ari diburuhan ciwang daek. Dasar kamu mah tumen. Bu Haji rek naon di dia lain geura indit. Meni tega Mama Neng, Ibu Haji diusir. Menyo. Karunya atuh Mama Neng tong diusir. Kan bae Bunda Ibu Haji mah dek indit weh. Menyo. Ibu Haji dek ka mana? Kan bae Bunda atuh lah hantepkeun we piraga haji pundungan eta mah. Har, aya Neng emo. Neng, dek ka mana atuh ya Ibu Haji dek nginjem Bang Emo. Neng, tungguan ya Ibu Haji Neng. Tah gening beunang ku Ibu Haji ada ditangkap. Aduh, kumahanya nenek Ica teh sakit, tapi Ica teh boga duit. Minjem gitu ke Mama Neng. Assalamualaikum, Mama Neng. Saha itu Mama Neng anu ngageroan? Sahanya di dia Mama Neng mah. Mama Neng, Ica teh bade nambut artos. Nambut kang naon Ica? Apana nenek Ica teh sakit Mama Neng, sakit mengek kita.
gitu. Jadi Ica teh nambut artos yang meser obat. Alah Ica, nah tuh lencana ke dokter. Menya. Apa nanti buka duit, Neng? Oh nya Ica, iya ya artos di yang Ica we nya iya masuk ke berobat si emak. Alhamdulillah pisahnya Mama Neng, hatur nuhun. Ayeuna Ica bade meser obat. Nuhunnya Mama Neng. Nya sok. Nih karunya pisan bunanya si Ica mah keur yatim teh kudu ngurus ninina. Oh nya Mama Neng, tapi ini si Ica teh geuring naonnya? Apaanan mau Uyun teh mengek bunda? Tuh kan, datang langsung eta sumber informasina. Menya, mengek kunaon eta teh Bu Erna. Apaanan bundanya, mau Uyun mah lamun ngomong teh sok nerelang geuning. Oh titik komaan. Jadi we oksigen teh hese asup jadi we mengek ya. Gitu eta teh. Jasmine mana geuning eueuh kembang teh? Nya teuing atuh udah cek waku mah loba cenah di tukang teh. Terus kumaha atuh? Aya eskul-kul. Si Neng mah sok ninggalkeun wae, sebel deh. Mama, Neng minta duit. Minta wae duit maneh teh. Tinggali tuh si Ica mah ngurus ninina, ai maneh naon pagawean? Kan ngentaan duit we ka indung teh. Atau mama meni ulah pira minta duit ge kaburu ini tukang eskul-kulna. Wah. Contoh tuh si Ica tinggali kaos kumaha. Alhamdulillah ya Allah, Ica diberi ku Mama Neng 100.000. Jang obat makan kur 10.000. Sesana 80.000. Pakai malih kuota Ica teh kuota yang video call jeung si Ayang. Halus tuh kalakuan si Ica mata kaos maneh. Entah duit we pagawean teh. Heuh, meni dibanding-banding wae anak teh jeung batur, Neng tarang ngabanding-banding mama jeung indung batur. Mama Neng, tong kitu atuh kaburak teh karunya. Bunda tuman eta teh mintaan we duit teh. Jasmine, naon nih Cai kamu geruan aku. Kamu mau nggak Jasmine nganterin Ica bobogohan? Gue mau kamu mah ngeburuhana sama Cipuk. Karena kamu nggak suka Cipuk. Maunya Ciwang. Ya udah atuh nanti sama Ica dikasih Ciwang. Oke, hayu. Sok anggar urang. Gua mau jadi sok anggar. Ngeliatin. Kamu udah berdiri aja, weh. Kita orang pengen tahu. Neng, ya Oke lah, tes naon? Mama Neng telat atau Mama Neng mah? Tong lewat iya bocor ujang terasa eta. Kembang. Oh. Siap. Siap. Oke, hayu. Ayo mas gak ini mana? Kita aja.